Sayyidina Muhammad. Terasa urang waktu ternyata geus aya di bulan Syaban, hampir pertengahan. Di bulan Syaban urang osok ngayakeun nisfu Syaban, saparo bulan Syaban pertengahan. Aya laporan tahunan ialah dina pertengahan bulan Syaban. Eta laporan tahunan tamata ai poe Kemis mah laporan per minggu, hari nisfu Syaban mah laporan per tahun. Naon nanti tadi kudu digawean masalah naon ge dek maca Quran satamatan sapeting mangga masalah usah masalah kos itu ngagibeng bangun teh atau ada zikir tuh 100.000 sapeting ayo masalah sholawat 4.444 cereke waduh kapilih juga waduh kapilih dek dilaporkan ke Gusti Allah kan bogana Masya Allah kuat ka dicoret-coret buku urang geus aturan nurutan Ba'dul Arifin bae maca Yasin 3 balik pada maghrib nu di majlis di masjid berjamaah di musola di imah atau perorangan dek sorangan bae sadaya malah bung babarengan enggak ada jeung keluarga belah cekeun hega di musola bae riungan leutik ada di masjid bangga di majlis bae heuh mah penting maca nah cenah deka peting-petingkeun bae cenah macana ayo coba bakal moal kan kos kitu mah asal geus rada dipeting-petingkeun bae geus ya Allah ya Rabb maca Yasin kahiji minta dihampura dosa supaya dosa-dosa orang dihampura ku Gusti Allah mentana gitu doana ya di Majmu Syarif atau di kitab-kitab hikmat di kitab Thariqah. Maca Yasin kedua minta dijembarkeun rizki lantaran urang membeki dahar beki nginum asal teu dahar tihang aya 2 tihang tihang jadi 2 kieu gorenganan lapar Masya Allah tak urang kepagawean urang jadi maca Yasin kedua minta rizki jembar jang ibadah ka Gusti Allah subhanahu teu kudu sugih-sugih nu penting cukup bahasa sakitu ge cukup luar biasa eta khairu rizki ma yakfi Kanjeng Nabi Masya Allah wa khairu dzikri ma khafi Kanjeng Nabi ngabahasakeun khairu dzikri ma khafi wa khairu rizki ma yakfi ya Allah pan bagus-bagus dan zikir teu kanyahoan ku batur aya haji pendi mah pan illallah orang caung ka deuleuh guna zikir setan mani ngeluk-ngeluk gitu aya sorangan tilok ya nama sorangan gering mun zikir sorangan gering aduh bagus lah khairu zikri ma khafi teu kanyahoan ku batur bangun keur diuk we horeng keur zikir kan mantap beusi kapanggih yang kipodoli kieu nah eta teh keur ngalamun aya ganti mobil khair zikri ma khafi galbu keur di mobil di kereta di pesawat lempang di Masya Allah nunya hanya Allah Itulah para aulia-aulia Allah subhanahu wa khairul rizki ma yakfi
tapi pang bagus rezeki nu cukup. Hayang dahar aya cukup sebenarnya. Hayang minum aya warag seger. Hayang naik kendaraan alhamdulillah. Hayang sepeda aya sepeda. Hayang motor aya. Hayang mobil Lexus aya. Banyak cukup. Teu kudu loba-loba. Teu kudu. Masya Allah. Hayang sare kamar aya. Hayang tiis aya AC. Cih, kan gitu amat gitulah. Khairul rizki mayak cukup jang urang, jang keluarga, aya tamu bisa kasubuhan ku urang. Tera Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis asal anu ka imahna kudu dahar bae. Percis eta. Kayak sabalikna si eta mah teu meunang dahar. Kangjeng Nabi Ibrahim masalah malah nyadiakeun pos-pos jang jelema lewat supaya ulah kalaparan dahar gratis. Ya Allah ya. Kokos lurah de calon gratis dah. Bupati de calon gratis. Geus jaradi. Muskilah. Jadi malam nisfu Syaban Yasin kahiji minta diampura dosa, Yasin kedua minta dijembarkan rezeki jang ibadah, nomor katilu minta diberi keyakinan ibadah ke Gusti Allah, cinta mantap mahabbah tur husnul khotimah. Nah, yang penting orang maca Yasin sabada maghrib. Aduh cenah kieu kula mah panjelema baheula teu bisa maca Yasin cenah ieu mah. Kulhu bae kulhu. Sabaraha cenah kieu kula 3. Gitu. Lalu 3 lah. Si gering sama leuwih 3 gering. 3. Emang nu baca 3 lah Kangjeng Nabi man Qur'an ikhlas jelema nu maca surat Ikhlas 3 sarua jeung Al-Qur'an. Jadi madak urang ngariung teh maca kuluna 3 eta teh sakurang. Asal ngariung we kuluna 3 nilaina sakurang. Masya Allah. Kangjeng Nabi sanu cepet Kangjeng Nabi bisa ngamatkeun Al-Qur'an bakal diberi hadiah. Waduh sahabat sat maraca Qur'an. Wah cepet. Sidina Ali mah kieu. Ali kudu miluat entos kan. Entos tamat alhamdulillah. Cepet amat maca kulhu 3. Kan bisa gitu pancak Tuhan teh cara sajelema nu maca kulhu 3 sarua jeung sakuran. Atuh gua beres eta tadi. Dasar minantu aing ka Kangjeng. Aduh teu gagal Kangjeng boga minantu. Mantap jasa. Mantap cek Kangjeng Nabi ana Madinatul ilmi wa alim babuha. Ulah gedong ilmu gudang ilmu ali lawangna. Ka mana bae ka panggih eta kusi dali mah. Atuh geus langsung hadiah dibikeun langsung ka si dali. Nu sajen kalarieu. Cepet amat li 3 kulo. 3 kulo sarua jeung sakuran. Geus batur maca Yasin nya mah kulo 3 bae geus. Beres ngarokok heula. Tinggal cek maca Yasin tol amat teh urang. Ulah udah tangga ngarokok geus ya bener deui. Kita kuki uci aing maca ngarokok. Baca Yasin sepanjang maca kuluna sepanjang Yasin. Jadi batur maca Yasin iya mah kulhu terus ulah gaca-gaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Terus ke batur Yasin enak ini. Kemulayane nu kadua gitu kene. Katilu gitu kene. Kulhu gejena kulhu mah teu bisa teh. Teu bisa dia kulhu maca kulhu. Bismillah. Bismillah gejena coba dengekeun Bismillahirrahmanirrahim. Eta bae. Enggak saya masih mau gitu sakit
sakitu kayak kasorga guys bisa ada sakitu tuh buat tuh hese ya. Nah etalah ulawa kemikiran puasa mikiran isbu baheula aing jadwal aing kemana malam kalah saya. Nah habis boga jadwal kayak Yasin di mobil tuh masalah macam di mobil kayak gitu jadwal naon jadi kayak gilir ke ngora meluangkeun ba'da maghrib ulah ka mana sebab mejihna dilaporkeun kitab urang buku tahunan urang supaya tahun kamari diasinan tahun ieu diasinan ke malaikat kan neuleuna awal jeung akhir buku aja pening mana awal Yasin akhir Yasin sorga protes ya saja kok bisa dikasorgakeun ieu bagus cenah awal jeung akhir tengah mah deuleuh aduh barang di deuleuh tengahna eceng gondok malulu aduh cek malaikat itu ulah di deuleuh tengahna awal jeung akhir eta kitab kan di deuleuh awalna deuleuh akhirna bagus sih bagus guys bagus nah orang sugan gitu bang lain pendek iya nisfu Sya'ban tanajan aya nu ngabidah tapi lamun salat mula aya salat nisfu Sya'ban mi'ata rakaat 100 salat ulah bid'ah bisa aya di lembur-lembur di musola-musola nu ngalaksanakeun salat nisfu Sya'ban urang ulah milu ulah di atuh kieu sanajan teu dilarang emang embung ieu kulang mah ngeunaheun ngadenge kiai dilarang gitu atuh boro-boro eta ja subuh ge koboan ngan ulah bae sama sanajan aya kiai nu salat nisfu Sya'ban khusus sama kuduna boga silsilah teu meunang sambarang salat nisfu Sya'ban mah kudu nublah itu jelema aya khusus lantaran doa nage khusus lain yang doa sorang geserahkeun ka ahlina 100 rakaat baheula di Bandung di Cilember dengan sebudin ngayakeun baheula aya deui di Cililid almarhum kiai teu kudu disebutkeun ngayakeun tapi ku kiai-kiai ya disinggung-singgung aya ngan atuh geus kitu bae pamake sepuh baheula nu ahli Allah diteruskeun kun biasa ninang jadi geus besi aya di urang di perumahan di mana urang mangis bae teu kudu baca Yasin bae urang geus tilu balik cenah kula mah tilu balik bahasa saeutik amat cenah hayang bangsa 15 balik salah awas ya sing bener sih awas kayak ngomong di hari pun aing doang sih 15 untung na hiji ge henteu ya Allah ya